tong diteraskeun sabab moal aya pibalegeun ya aya rek eureun mah dikenangan lalampahanna teh rarasana teh barolon kene sakitu hirup geus karumisan hirup geus haruwisan je wayah kumaha salatna jelema kitu lain da dewek oge yakin teh kana diri si lain teh daek kikituan so teh si lain teh keur salalageur da keur gering aya panyakit memboroah kikieuan si teh moal lah nepi kacing bararakata aya sabagian jelema anu nyaritakeun cenah lamun di dunya loba teuing seuri ke di akhirat bakal baeud. Aya we bejana ieu mah. Hah? Heeh, lamun di dunya loba seuri wae kitu di engke di akhirat teh bakal baeud. Si yakin da pikiran anak sia mah jo akhirat geus paeh ulah waka kae jalanan di dieu we heula uruskeun heeh ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula artina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir. Hah? Kok percaya kana poe wawalas. Ai wawalas jelema teh ya tadi akhir tina pagawean. Tadi dia meureunan dikerdilkeun tah kecap atau dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maut saacana mati teh pek letikeun di dieu kurang diletikeun kumaha diletikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu nganjang ka poe pageto jadi memeh ngomong teh pikir heula bulak-balik nu na letah kudu disatukangeun akal jeung elingan cek urang Sunda da sarua keneh eta oge barang nama ngan basa nu beda maksudna mah sarua cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana tah eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh jadi samemeh pok ngomong teh bulak-balik heula pikir sabab urang geus yakin dititah ku pangeran kudu percaya kana poe akhir sabab akhir tina pagawean jelema buktina lamun jelema ayeuna keur jagjag loba teuing ngadahar lauk asin kumaha akhirna darah tinggi pan nu mata kudu diatur oge Rasulullah mah sasamet warag tara kaleuwih ulah loba teuing urang ngadahar cai kopi amis sabab kaituna kencing manis tensi kencing manis teh ngaronjat teh akhirna teh akhir tina pagawean sia teh jadi Allah mah moal nyiksa Allah moal ngaganyar ngan Allah mah nyadiakeun tempat panyiksa nu kagungan siksaan tabunganna dina cungtung basa aya kecap teuing hartina kaleuwih da Allah mah teu resepeun ka jelema nu sok kaleuwih baik nyalametkeun agama mah nya
matak dewek biar lain kuna naon ngerenkeun lagu tecek dewek atos sabab naon melang di akhirna sabab kaituna nungtun Raja Wisuna kembang beureum buah buleud kembang beureum teh hartina pipaseaeun ai buah buleud kana peureub tah kana pasea ulah leuwih hade jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun kaharti meureun duh ai kana papatah babari ngarti nya mah ai ngaguguh teu noyod ngandek nanyakeun dek moal nyarekan ka jelema nu sok noyod hese ngalieu-lieu acan di papatahan ku batur teh tah dek nanyakeun ai nu heuras beuheung hese ngalieu naon lan tah sanes cek abdi sanes cek dewe nu heuras beuheung kitu teh tah geuning berteriak eta ulah kasinggung ai lain bagong da dewek mah nyaritakeun teh heuras beuheung nu heuras beuheung mah tah geuning lain cek dewek mah nanyakeun moal nyarekan moal nyebut bagong dewek kasih lain tak kitu bagong beda paham sautak saeutik cekcok geuning ribut dewek marek nanyakeun ai nu sok silih segag naon tah lain cek dewek cek si lain da dewek mah nanyakeun wungkul ai nu sok silih segag naon tuh lamun aya nu ambek nu kasiniran tanyakeun ka pinaon si lain ka anjing kari kitu negara urang teh 350 tahun dijajah ku Belanda teh politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal politik adu domba lamun ayeuna jelema masih kene parasea beunang diadukeun bari jeung sabangsa sabahasa dar parasea wae salilana teh cager-cager tah aya nu sok beunang diadukeun naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain nu sok beunang diadukeun mah tah gitu kari nanya we ka diri sorangan lamun hirup beunang diadukeun we batur naon tah kitu nya gitu ulah dumeh bieu lagu Wangsit Siliwangi lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora hayang ku sorangan we dikakawak bari ku manehna mah teu dimekarkeun hartina teu dipajukeun manehna we sorangan mata kitu we geuning bapak aing mah teu maju-maju da kitu pajarkeun teh ieu ti karuhuna keneh ieu lagu Wangsit Siliwangi teh tingali we di dalam lampahan Nabi Adam baheula sok kareng keneh kan ai Nabi Adam dina lagu Wangsit Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge atuh ulah dianggap eta teuing seuing teh nya ulah taklid ai ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot ngan tingali ieu alam teh pan silih ge sok nyararita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah mah ta urang oge atuh hirup dina zaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi tuh ngigelan zaman nginung ka waktu mi bapa ka haben cicing dina tetekon mah tetekon ukur pabeja-beja tadina teh sungut ka sungut da geuning ditanyakeun mah ku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh geuning teh bisa ngajawab nya tetap dina zaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh ya kolaborasi
kolaborasi jeung alam canggih da baheula mah can pek ayeuna pan aya sound system aya membran aya lampu zaman geus maju sok tuturkeun mengikuti kumaha carana ieu wayang teh pandiayakeun dina abad 13 apa sih abad pan loba baheula geuning aya abad dalang abah namanya aya abad kemang abah namanya aya abah Dodi si telenges bisa ngolona teh dewek keur butuh kurunyung jalan dapur atuh puguh we dewek hayang maha teu bisa da geus dicekok saeutik aya geus kumpul ditagih ya itu sanggup mah teu naon wikeun deui aya dibalikeun deui da geus beak ente lapur teh Dodi teh gawe bareng jeung Panama kitu ana teh ada ampun alah aduh manawi teh aya nona igun iya alah hapunten Shalmet nya nyuhunkeun doa restuna Pak ieu abdi ieu dek ngayakeun Super Shalmet sugan seueur anu ngadukung nya nyuhunkeun restuna ieu ti bokap ti buya ieu Moni ulah digeunggeureukkeun aya anak aya dina kamajuan teh nya cenah eta sok rajeun luar tidak tetekon sugan eta proses nya dai proses jelema mah rupa-rupa pan ulah waka amek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses keneh nya jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampeuk sabab eta keur diparut mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marut bungkul oge luar tidak tetekon sia teh karek marut can jadi opak ai geus jadi aci na mah ning ka mana-mana we nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeuseuk berarti dina eta kolomeran teh aya hakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu capa ngan uing mah aya tanyakeun nya ka bapa sakedik dek nanyakeun naon beh teh jadi unek-unek sebab abdi maca keterangan yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam gitu kira-kira bapak mau amek pakai amek sia teh bisa we ku dewek dijawab henteu hampura jeung inget tak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuan jelema mah terbatas jang jadi durek ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam
yakin Bapak oge ngaku yen anu dijadikan mimiti manusiaku Allah teh Nabi Adam tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye tah Bapak geus kumaledang di dunya ai Bapak Nabi Adam lain lamun Bapak ngaku Nabi Adam apa Bapak mah kagungan ibu kagungan rama sedangkan Nabi Adam teh ibuan teu ramaan si jawab ya butek ya jadi patongong-tongong jeung karunya we kabatur di komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah Nabi Adam anu gelar kadunya ti heula mah lain Semar Bapak maneh marada gelo kitu ka abdi teh ngomongna tak ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ribut teh jadi diskriminasi itu naon diskriminasi jadi kontroversi eta mun tidak tadi saya teh bejaan teh kain jadi kontroversi nya ulah ka seuri da bimetan hayang seuri cenah bejaan mah kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye Bapak geus kumelenang di dunya malahan Bapak mah geus dagang baso nya baheula eta mah dileuwihan dagang baso mah deuleu saha nu meuli na tuh tah eta meureun sedengkeun pan Nabi Adam Pak anu pangheulana ka dunya mah Bapak ulah akuananya jadi kontroversi teh nah yang sohor hartina Bapak teh teh nak ngaku nabi nu paling akhir nah harek nurutan saded hayang nurutan saded kita kumaha halus jang halus ilaih pertanyaan sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kalbu mah pek tatanya ulah heran nanyakeun nya paha cing kapan Bapak mah sekeseler aya pan tuang Rama Sang Hyang Wenang tuang Eyang Sang Hyang Tunggal kari-kari aya ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye Bapak terus kumelenang di dunya kumaha ieu kapan dewek oge turunan ti dinya turunan Nabi Adam ngan dewek masih cingsot teh dina gunung Simul aya dina sagara Siloka ngansik dina pasir Silib malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar di tulisan aksara Arab tina wesi kuning pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafah nah salah persepsi gitu
Oh. Hartina dewek hidung wujud banget bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu bumi na lain semarna ai Nabi Adam di jieuna tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh olah anjir kayaknya da dewek mah bacaeun beungeut bodas teh gambaran hate da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri tah lamun hatena jelema keuruwet da kana beungeut tah ge sok tempo ku sia lamun hatena keuruwet mah tetep jadi bimoli naon bimoli teh biwir monyong 3 mili artina meureunnan lain asli kieu si lainna nu mikir tong dimitoskeun atuh atuh da beh dieuna mah jeung aya kuburan Semar cenah moal ara rebel mah kitu nya malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah sabab Semar teh cenah di dinya tah ai gorowong teh naon melongpong tah di dinya Semar teh ayana lain ieu lain nu katanya ku sia da ieu mah cermin nah cermin mah pan hasum cerme tapi sia teh cerme mah dinya barang kaluar tito teh cerme cimareme teh sia teh alah nya nya kamana karep atuh mikir teh si lain teh ilmu teh loba dulu aya ilmu biologi antropologi numerologi filosofi ilmu sastra ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi tatangkalanana dipake kalamna moal mahi ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di naswe laisa kamizli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur contoh-contohna acan lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anjir tadi pipasiaeun deui nya capek teh maka jeung eueuh sagala rupa keur naon disembah atuh ari eueuh mah oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya atuh ka makhlukna nu aya mah jadi lieur ya ieu jadi nyembah mah kudu kanu eueuh beuki lieur aki-aki teh ieu mah musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir deuh aki-aki teh kitu tah hese ditilepna euy jurus naon-naon teh katakis dari aing talete deui can ka harti mah tulis deui leketek ngeureuyaan ongkoh di ka kolot teh nya apa ulah diomongkeun Pak dihareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh Allah
teh ka mana karep aki-aki teh hayang ribut. Peka agama mah samar. Lalawara teuing ka Allah jebut eueuh. Eueuh Allah teh. Kenaon atuh disemari eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia. Eta bener dia aing ngomong kitu mah. Tadi perbah eueuh teu ngarti teh deuleu. Sok. Cantah sia nanya teh tah. Bongan sia nu nanyana teu tamat aing ge mau ditamatkeun. Lamun teu tamat disebutna kabuntut bangkong. Tah, lamun sasamet kabuntut bangkong tong pasea. Kaciri dileupangna para sehat teh teh kabuntut bangkong, pada-pada teh nyaho. Jadi Allah teh eueuh naonana, eueuh babandinganana. Mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae. Kaharti kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana. Eueuh teh eueuh naonana kitu. Nya aing ngajawab deui. Tah tamat ayeuna mah. Jadi eueuh babandinganana nya Pak. Tah kitu nuhun. Teu sangka geuning mah patahan teh wing teh mubadir ka Bapak teh. Si edan. Nya anak aki pinter rukalikuna. Bapak hampura abdi. Udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu parana gede amek. Tak kitu ya. Ampun jen Bapak hampura ti saha nya ti Bapak. Lamun geus dihampura ku dewek keur naon? Dah geus lieur deui ya. Tong ka dewek deui urang kaalofkeun sok. Sia sok nyebut astagfirullahalazim. Muhun Pak. Naon teh artina? Nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya ka saha? Ka Allah. Kumaha lamun Allah ngajawab? Kumaha? Keur naon hampura ti kaula? Jawab. Lamun sia minta duit ka dewek. Ya sok ditanyakeun ku dewek, keur naon sia teh duit? Puguh teh mah keur jajan. Tah ayeuna sia minta hampura ka Allah keur naon? Lamun dibere hampura liur euy. Liur euy. Contoh nama kieu meureunan, abdi teh boga salah ka Bapak. Heeh. Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku Bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh. Heeh. Jadi abdi pangnah hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh. Sanu tenang di dunia. Sakitu diudak-udak pangabutuh teh. Cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh. Eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar. Alah. Sok tanyakeun ka kiai aya dunya alam tenang alam pana. Nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning. Jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya. Pasti di kita alam pana. Hayang sia senang, hayang pindah ke akhirat. Nah, anu ditah modar itu kalau teh. Hirup hayang tenang, bari di dunya. Pasti di kita alam pana. Hayang sia senang, hayang pindah ke akhirat. Nah, anu ditah modar itu kalau teh.
dari akhirat tuh tenang sabab aya nu leuwih alus kehidupan dunya tiga bata kehidupan dunya nya teu akhirat nya dina surat Waduhe gitu walal akhiratu herulaka minal ula surat Waduha Waduhe ge bisa ngan anu teu bisa mah uken Waduhe walaili ida saja Waduha walaili ida saja da uing mah yang he teu naon ke naon mangna pangna ngampekeun kapan aya ku ilmu parabot mah beunang ini apa dumeh eta pan alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar nya nu matak ha iya Jabar hae jadi Waduhe walaili ida saja eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya di dab'an lisikol dieuweuhkeun lain di dapur di dab'an lisikol tak kitu dah jadi jelas Allah teh nya teu aya babandinganana tah kitu nu matak dewek ulah dimitoskeun eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar coba teu bisa ngarealisasikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing tah eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah eta ku jara rawuh reueun ongkoh titah init tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengkah alieur Pak liar pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teuing la ilaha illallah tak kitu salamet kerji dek ka mana sia init Allah yo aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lumampah ulah ngalengkah ulah panteng we eueuh deui semahkeun angin Allah Allah jika mana-mana oge iya ya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh da eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki pek suguhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi ladang basilat ladang judi tong boro make jeung ladang judi ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui Semar iya Semar mana we berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang tah eta apa ayana ge di Tegal Gorowong hate nu molongpok nu bersih tah bere susuguhna kudu naon kudu baresih deui nya pawongan ya Pak
Gusti Pak Wongan wong teh jelema nya paha atau nyot beung jak nuhun Pak rada brai weh sing horeng ngaji maulah jauh tina dirinya Pak ulah anggang tina awak da lolobana mah kasemar ieu nu bungkleukan ieu tah padahal geus aya dina diri sewang-sewang geuning semar teh Pak eusina mah da dewek mah gamaran cermin cermin anu sok digelom ku barudak eta mah permen nya abi naon cara recok dewek nanya ke Semar jeung Nabi Adam heula mana gitu cek akah heula mana nya tetep aya Nabi Adam dan nama gambar telat kuring atuh teu kabejaan wah rame bisa wah jadi yakin aya nama Allah teh eueuh tong sok kitu teteh nyelakakeun bapak masih da walang ngambek Pak teu antep heula keukeuh aing mah eueuh Allah teh tong sok kitu Pak ngambek ieu walang tong dibejaan ku bapaknya geus antep cenah mikir